Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha saderek damang? Sapatos biasa tepang deui sareng simkuring dina materi pangajaran bahasa Sunda. Karsan dina dinten ieu simkuring bakal medar perkawis novel. Naon ari eta novel? Mangga urang Bandungan wae sasarengan. Nanging sateu acana anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula. Ulah hilap di-like dibagikeun oge linkna ka rerencangan. Hatur nuhun anu parantos subscribe. Tah supados henteu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang langsung wae kana materina nyaeta ngeunaan novel. Novel nyaeta basa Latin novellus, asal kecapna novus. Novus loba jadi novelus, loba oge jadi novel anu hartina anyar. Ari novel teh nyaeta carita rekaan atau fiksi wangun lancaran atau prosa sarta kaasup kana karya sampeuran. Umumna panjang sarta galur caritana ngaran cabang, loba tur kompleks. Jadi ari nu disebut novel teh nyaeta karangan rekaan atau fiksi kitu nya dina wangun lancaran prosa. Nah, prosa teh ngaguluyur gitu nya. Sarta kaasup kana karya sastra sampeuran. Kunaon kaasup kana karya sastra sampeuran engke bakal kapendak alesananya. Tah, teras umumna panjang. Jadi ari novel mah eusinana teh kompleks panjang. Beda sareng carpon anu pondok anu rengse sakali maca. Ari novel mah biasana kacana leuwih loba sarta caritana ngaran cabang atau kompleks gitu nya. Tah, tokoh dina novel biasana loba, alurna panjang, latarna laluasa, hartina henteu kawatesanan, beda sareng carpon. Kitu nya ari carpon mah pondok, tokohna saeutik, alurna pondok. Terus alur caritana nyaritakeun kahirupan sapopoe. Hampir sarua jeung carpon, novel oge sok sanajan fiksi tapi nyaritakeun kahirupan manusia sapopoe kitu nya. Nah, ayeuna teraskeun novel teh karya sastra sampeuran. Kunaon disebut karya sastra sampeuran? Kusabab novel teh mangrupa sampeuran tina sastra Walanda. Novel lain pituin karya sastra Sunda, tapi aya pangaruh ti Walanda. Lahirna dina sastra Sunda dina abad ka-20. Sabada dunya kasusastraan diurang kapangaruhan ku barat. Inggris, Walanda, jeung Prancis. Jadi nu disebut novel teh lain karya sastra pituin tapi karya sastra sampeuran, pangaruh ti barat khususna Walanda. Saterasna novel munggaran dina sastra Sunda nyaeta Baruang Kanu Ngarora karangan D.K. Ardiwinata tahun 1814. Nah, leuwih ti heula tibatan novel dina basa Indonesia. Novel dina bahasa Indonesia judulnya nyata Azab dan Sengsara karangan Merari Siregar nu medal tahun 1820. Jadi kurang leuwih bedana 6 tahun heulaan novel bahasa Sunda tibatan novel dina bahasa Indonesia. Saterasna saha ari D.K. Ardiwinata nyaeta Daeng Kanduruan atau disingkat D.K. Ardiwinata. Nenehna Ardiwinata salah saurang pangarang moyan. Jadi D.K. Ardiwinata teh mangrupa jalma anu kasohor, salah sahiji pangarang anu kasohor. Lahir di Bandung tahun 1886, tur tilar di Tasikmalaya tahun 1847. Indungna Nyimas Rukmi teu Sunda. Jadi indungna nama namina teh Nyimas Rukmi, urang Sunda. Sedengkeun bapana Baso Daeng Palau atawa sok disebut Daeng Sulaena turunan Bugis. Jadi D.K. Ardiwinata teh blasteran gitunya campuran antara indung Sunda Nyimas Rukmi jeung bapa ti Bugis nyaeta Daeng Sulaena. Tahun 1812 nampa pangajen ti pamarentah Walanda pikeun jasa-jasana sarta meunang ngagunakeun gelar Kanduruan. Tah ti harita ngaranna jadi Daeng Kanduruan Ardiwinata. Jadi ngaran Kanduruan teh sabada menang penghargaan atanapi sabada
menang pangajen ti pemerintah Walanda tina jasa-jasana. Akhirna kasohor weh Daeng Kanduruan Ardi Winata. Saterasna memeh medal novel dina sastra Sunda mah lolobana pangarang teh ngarang dangding jeung wawacan. Tah naon ari dangding sareng wawacan? Tiasa ditinggal we dina materi wawacan nya. Oke, saterasna unsur intrinsik novel. Tah naon we ieu unsur intrinsik dina novel? Anu kahiji nyaeta aya jejer atawa tema. Jejer atawa tema teh nyaeta inti carita ti awal nepi ka akhir atawa gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Jadi hartina jejer atau tema teh naon-naon anu ditepikeun ku pangarang kanu maca tuh atau pikeun nu maca. 2. Palaku nyaeta tokoh anu ngalalakon atawa anu dilalakonkeun dina carita. Jadi dina novel umumna palakuna teh manusia biasa. Jadi dina novel mah beda jeung dongeng nu dicaritakeunna lain sasatoan atau hal-hal sejen, tapi kalau lobaana atau memang palakuna teh nyaeta nyaritakeun manusia biasa gitu. Tah upama dina dongeng mah aya sasatoan aya makhluk gaib jeung sajabana, dina novel mah mibanda tokoh manusia anu boga watek atau karakter sakumaha kahirupan manusia biasa. Jadi ngabogaan karakter-karakter umumna manusia biasa. Aya anu sabar, aya anu galak, aya anu bager, aya anu tukang bohong, aya anu jujur. Pokoknya sadaya kalakuan-kalakuan manusia secara umum gitu nya. Jadi unggal palaku mibanda karakter atau ngabogaan karakter atau sifat atau watak seperti manusia nu kapanggih ku urang sapopoe. Anu katilu nyaeta latar atau setting. Latar biasanya dibagi jadi tilu, aya waktu, aya tempat, jeung keayaan atau suasana gitu nya. Upamana latar waktu nuduhkeun berang, peuting, jam gitu nya. Terus tahun, bulan yang sajabana. Tempat upamana di desa, di sekolah, di kota, di lembur gitu. Terus suasana atau keayaan, pika serieun, pika sediheun, pika nyerieun yang sajabana. Terus nu kaopat aya galur. Nah, galur teh nyaeta runtuyan kajadian anu lumangsung ti awal nepi ka akhir. Nah, biasana galur dibagi tilu. Nah, galur atau plotnya itu. Nah, aya galur maju, aya galur mundur, jeung aya galur bobok tengah atau flashback gitunya. Nah, terus anu kalima aya puseur sawangan. Puseur sawangan atau point of view atau sudut pandang. Tah, naon ari puseur sawangan nyaeta tilikan carita atau sawangan nu dipake ku pangarang minangka sarana pikeun midangkeun tokoh, tindakan jeung latar peristiwa. Tah, rupa-rupa puseur sawangan teh nyaeta contona aya puseur sawangan jalma kahiji. Berarti pangarang di dieu nyaritakeun tokoh utamana salaku kuring. Gitunya. Jadi kuring indit ka bla 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 gitunya. Nah, anu kadua puseur sawangan teh nyaeta jalma katilu. Berarti si pangarang nyaritakeun manehna gitu. Jadi manehna anu nyekel kadali jadi sarwa nyaho gitunya. Sarwa nyaho teh lantaran anu dicaritakeunna manehna indit ka mana, manehna keur kumaha gitu. Jadi dina carita teh nu dicaritakeunna manehna tapi sarwa nyaho. Anu katilu nyaeta puseur sawangan campuran antara jalma kahiji jeung jalma katilu. Jadi dina caritana kadang nyaritakeun kuring atawa sakapeung oge nyaritakeun manehna. Tah, ayeuna nu kagenep nyaeta amanat. Amanat teh nyaeta hal-hal nu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca carita novel eta. Nah, amanat biasana bisa kapanggih ku nu maca sanggeus neuleuman eusi caritana atau sanggeus rengse macana. Biasana dina amanat ieu ngandung piwuruk atau papatah nya.
atau hal-hal anu bisa ditulad atau hal-hal anu bisa dijadikan pientengan. Amanat biasana aya anu secara tersurat jelas gitunya dina akhir bagian, aya ge secara tersirat. Jadi gumantung nu maca kumaha ngamaknaanana. Tapi rata-rata novel mah nyaeta secara tersirat gitunya. Jadi secara henteu langsung dicaritakeun naon amanatna, tapi anu maca bakal kaharti, bakal ngarti, bakal menang hikmah tina eta carita gitunya. Tah ayeuna langsung kana novel ti mangsa ka mangsa. Tah dina tahun 1826 aya Agan Permas karangan Juhana, 1827 aya Siti Rayati karangan Muhammad Sanusi, 1828 Rusiah Nu Goreng Patut karangan Sukria jeung Juhana, 1828 keneh Mantri Jero karangan Raden Memed Sastra Hadi Prawira, 1830 Pangeran Kornel karangan Raden Memed Sastra Hadi Prawira, 1832 Lain Eta karangan Muhammad Amri, 1840 Laleur Bodas karangan Samsu, 1851 Gogoda Kanu Ngarora karangan M.A. Salmun. Jadi ieu sawatara novel ti mangsa ka mangsa dumasa runtuyan taunna gitunya. Terus ieu aya dina tahun 1860-an karya sastra Sunda beuki mekar. Tah dina tahun 1880-an aya 7 novel nu medal. Anu kahiji nyaeta Buron karangan Aam Amalia, anu kadua Cinta Pabaliut Edi D. Iskandar, Bentang Pasantren Usep Romli HM, 4 Rini karangan Yosep Iskandar, 5 Ngepung Kahar Muzakar karangan Adang S, 6 Silam Sijan Kaedanan karangan Ki Umbara, anu katujuh aya Mikung karangan Abdullah Mustafa. Teras novel Sunda beuki mekar. Dina tahun 1880-an medal novel-novel karya Yosep Iskandar, Tatang Sumarsono jeung Holisoh M.E. Ti harita novel Sunda teh beuki mekar wae. Di tahun 2000-an nepi ka ayeuna loba pisan novel nu medal karya Pangeran Sunda. Jadi dina tahun 1880-an seueur medal novel-novel karangan Yosep Iskandar, Tatang Sumarsono jeung Holisoh M.E. gitunya. Nah, ti sabada harita nepi ka tahun 2000-an tur dugi ka ayeuna urang Sunda seueur pisan produksi karya-karyana dina novel Sunda gitunya. Jadi pangarang-pangarang Sunda produktif dugi ka ayeuna. Saterasna sawatara novel jeung pangarangna. Tah ieu aya Ahmad Bakri, ieu karya-karyana nya Nu Seungit Ti Pulang Asih, Payung Butut, Juragan Batik, Rajapati di Pananjung, Mayit Dina Dahan Jengkol, Kabandang ku Kuda Lumping, Srangenge Surup Manten, Sanghyang Lutung Kasarung, Asmarandana, jeung Bedog Si Rajapati. Teras upami Deka Ardiwinata nyata aya Baruang Kanu Ngarora, Edi D. Iskandar aya contoh karyana Cinta Pabaliut. Teras oge masih sawatara novel sareng pangarangna aya Aam Amalia, Puputon, Buron, Samagaha, Asmara Ngampasagara, jeung Kalajengking. Eta contoh karya-karya novelna. Teras aya Abdullah Mustafa, contona Mikung Lembur Singkur. Teras Adang S, contona Ngepung Kahar Muzakar, Juragan Kabayan, Budak Calakan, Neangan Bapak, Dang Umar ti Situraja. Saterasna pangarang-pangarang sanesna kusim kuring di pasihan dina wangun gambarnya. Tah ieu sawatara novel jeung pangarangna aya Edi D. Iskandar, Juhana, Ki Umbara, M.A. Salmun sareng Sajabina. Mangga tiasa dibaca wae nya masing-masing, di stop heula videona atanapi tiasa di screenshot. Tah ieu gambar teh dicandak atanapi di foto deui tina buku Panggelar Basa Sunda Pedalan 2017 kaca 112. Ieu aya sawatara novel jeung contoh judul novelna gitunya. Apunten, sawatara pangarang jeung contoh novelna.
gitu judul novelna. Tah urang teraskeun di dia aya pangarang anu novelna kungsi dileler hadiah sastra Rancage. Naon eta hadiah sastra Rancage? Urang oge tos pada terangnya dina materi carpon parantos didugikeun yen hadiah sastra Rancage teh hadiah pikeun buku sastra Sunda anu pinunjul gitunya mayeng unggal tahun di lelerna ku Yayasan Rancage. Tah ieu pangarangna aya Rahmatullah Ading Apandi, judulna nu kaul lagu Kaleon tahun 1808 hiji. Yosep Iskandar Tanjer Ngajuritan Jaya di Buana 1882. Tatang Sumarsono Demung Janggala 1884. Yosep Iskandar Prabu Anom Jayadewata 1887. Masih Yosep Iskandar Tri Tangtu di Bumi 1888. Tatang Sumarsono Galuring Gending 2002. Palisuh ME Kembang-Kembang Petingan 2003. Deden Abdul Aziz Panganten tahun 2004. Godi Suwarna Sandekala tahun 2008. Ieu novel-novel anu kungsi dileler hadiah sastra Rancage nya. Jadi novel-novel petingan anu sae tiasa oge jadi rekomendasi upami saderek hoyong maca novel Sunda anu sae nya ieu salah sawiosna kitu nya. Terus papasingan novel. Tah, papasingan novel dibagi dua nyaeta dumasar kana umur nu macana nyaeta aya novel barudak. Anu disebut novel barudak nyaeta novel anu diajangkeun pikeun bacaeun barudak. Jadi novel barudak mah khusus pikeun bacaeun barudak. Jadi masalah anu dicaritakeun oge masalah anu raket patalina jeung kahirupan barudak. Henteu leuwih ti eta kitunya jadi teu aya nyaritakeun kahirupan kolot anu kompleks. Kitu oge cara nyang hareupan jeung ngarengsekeun masalahna nya diluyukeun kitu sareng pamikiran katut jiwa barudak. Jadi henteu ngarengsekeun masalah dumasar kana pamikiran-pamikiran dewasa. Palaku utama di novel ieu ge nyaeta budak gitu. Jadi memang dikhususkeun pikeun barudak. Jadi ti ngawitan tokohna, masalahna jeung cara ngungkulan masalahna oge tangtu dina umur budak gitu. Diluyukeun sareng umur barudak. Anu kadua nyaeta novel rumaja. Ari novel rumaja mah nyaeta novel anu eusina nyaritakeun masalah-masalah rumaja. Palaku nu kumaha nya palaku rumaja gitu. Masalah nu dicaritakeun oge nyaeta masalah rumaja gitu. Jadi henteu nyaritakeun perkara barudak atawa perkara kolot. Anu katilu nyaeta novel dewasa. Tah, novel dewasa nyaeta novel anu diajangkeun pikeun bacaeun nu geus dewasa atawa sawawa. Tangtu tokohna oge tokoh dina novelna nyaeta tokoh dewasa. Masalahna masalah dewasa. Sabab diajangkeun pikeun bacaeun nu dewasa. Cara jeung hareupan masalahna tangtu dumasar kana pamikiran jalma anu dewasa. Tah, iya aya contoh judulna pikeun bacaeun barudak ya novel barudak. Aya Budak Teuneng, Budak Minggat karangan Samsudi. Novel rumaja aya Cinta Pabaliut karangan Edi D. Iskandar, Rini Yosep Iskandar, Lalangse Aam Amalia. Contoh novel dewasa aya Rusia Nu Goreng Patut karangan Yuhana jeung Sukria, lain eta karangan Muhammad Amri. Jeung sajabananya masih seueur. Saterasna tah ieu nu kadua dumasar kana tema jeung masalah nu dicaritakeunna. Jadi papasingan novel dumasar kana masalah atawa tema nu dicaritakeunna. Tah, naon wae nyaeta nu kahiji aya novel cinta. Anu eusina nyaritakeun cinta, silih asih atawa asmara palaku utamana. Contona nyaeta aya lain eta karangan Muhammad Amri, Cinta Pabaliut Edi D. Iskandar, Lalangse Aam Amalia, Mikung Abdullah Mustafa, manehna Syarif Amin. Anu kadua novel psikologi. Nu eusina nyaritakeun hal-hal nu patali jeung jiwa palaku utamana. Contona aya Arca karangan Ningrum Julaiha. Anu katilu novel misteri nyaeta nu nyaritakeun hal-hal nu ngandung rusiah
anu biasana kabuka dina akhir eta novel. Jadi novel misteri mah jadi Rusia gitunya mengandung teka-teki lah gitu. Kakara kabuka dina akhir carita lamun urang geus rengse maca novel. Contohna nyaeta aya Laleur Bodas karangan Samsu. Tah, Samsu teh singkatan tina Sambas jeung Sasangka. Jadi nu ngaranna Sambas jeung Sasangka. Terus si Bedog Panjang karangan Ki Umbara, Rajapati di Pananjung Ahmad Bakri, Bedog si Rajapati Ahmad Bakri, Rusiah Gelang Rantai, Marga Sulaksana jeung Kalajengking Ana Mustika Ati. Anu kaopat aya novel sajarah, nyaeta novel nu eusina ngandung unsur sajarah. Contoh judulna aya Pangeran Kornel karangan Raden Mehmed S, Perang Bubat karangan Yosef Iskandar. Jeung sajabananya masih seueur keneh. Terus novel sosial. Novel sosial nyaeta novel nu eusina nyoko kana masalah sosial. Upamana kana kateuadilan, kateureugejegan atawa gejolak sosial di hiji mangsa. Kateureugejegan teh hal-hal nu teu bener gitunya anu teu luyu atau hal-hal nu teu adil. Jadi tema-temana tema sosial. Tuluy contohna nyaeta aya Lembur Singkur karangan Abdullah Mustafa. Tah tina novel-novel ieu contoh-contohna masih seueur nya salah-sama. Tapi simkuring nyontohanna mung sababaraha mangga engke saderek biasa masing-masingkeun deui kana papasingan novel ieu kitu nya dumasar kana tema jeung masalah anu dicaritakeunna atawa dumasar kana umurna. Mangga engke tiasa dipasing-pasingkeun deui komo upami nu resep maca novel mah tangtos seueur referensi nya novel naon kaasupna kana kategori naon atawa kana papasingan naon gitu. Mangga tiasa dipasing-pasingkeun nyalira. Saterasna, ieu aya nulis tingkesan novel. Jadi novel oge bisa ditulis ulang atanapi dijieun tingkesan nya atanapi ringkasan. Novel bisa diceritakeun deui ku basa sorangan kalawan singget tur padat. Tapi aya sababaraha nu kudu diperhatikeun dina nyieun novel. Jadi bisa diceritakan deui sacara singget jeung padat, tapi aya hal nu kudu diperhatikeun. Naon wae eta teh? Nyaeta rarancang carita. Tah, rarancang carita naon wae? Kudu naon wae? Anu kahiji nyaeta judul. Jadi lamun rek nyieun tingkesan, ulah hilap kudu nyieun rarancang judul. Anu kadua tokoh jeung watekna. Ulah hilap. Anu katilu latar atau kasang tukangna, anu kaopat masalah jeung konflikna, anu kagenep peruntuyan kajadianna. Jadi judul mah kudu jelas kudu aya nya, tokoh jeung watekna jelas kudu aya, latar atau kasang tukangna kudu aya, masalah atau konflikna aya, jeung runtuyan kajadianna kudu jelas sarta ngaruntuy kitu nya. Tah, sabada rancang carita, urang oge kudu merhatikeun nyaeta lengkah-lengkah nyusuna. Jadi lamun rek nyieun tingkesan novel, urang perhatikeun oge lengkah-lengkahna. Naon wae eta teh? Anu kahiji nyaeta maca novel. Kumaha rek nyieun tingkesan upama urang teu maca. Jadi jelas kudu dibaca heula. Dibaca heula novelna kakara nyieun tingkesanana. Anu kadua nyaeta nyangkem eusi. Nyangkem eusi teh maham kana eusi, paham kana alur carita, kana eusi novel kitu nya. Jadi ngarah gampang nyaritakeun deui. Anu katilu nangtukeun rarancang. Tah sabada dibaca jeung nyangkem kana eusina, kakara ku urang dijieun rarancangna anu tadi. Aya judul, tokoh, latar atau kasang tukangnya, masalah atau konflik jeung runtuyan peristiwana. Eta rarancang. Saterusna, sabada rarancang nataan sakur peristiwa penting. Jadi runtuyan kajadianna, peristiwa pentingna ditataan. Gitu. Terus nyusun runtuyan peristiwa atau kejadian. Gitunya. Jadi secara sistematis gitu. Henteu diacak nyaritakeunana tapi dumasa kana runtuyan kejadian dina eta novel. Tah kakara we urang boga tingkesan novel anu alus sabada merhatikeun anu kahiji nyaeta rarancang, anu kadua nyaeta lengkah. Gitunya jadi
Kedah diperhatikan rarancang jeung lengkah-lengkah nyusunna. Tah, rupina mah materi novel cekap dugi ka dieu, dugi ka nyusun lengkah-lengkah upama urang rek nyieun tingkesan. Hatur nuhun saderek anu parantos manca dugi ka rengse, mudah-mudahan aya manfaatna. Mugia jadi bahan katampi, hatur nuhun kasadayana. Hapunten samudaya kalepatan, ieu aya daftar pustakana pamungkas ti simkuring. Hayu bagikan saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangaweruh. Sampurasun.